modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang gara modal sia DPR gara modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna pae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya pae sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kadu ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna parangsana datang deui bae parangsana tah iya sih ada lain lala orang itu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae Masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas mah eueuh geus eueuh dijelaskan lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pagerdu sama siap untuk membela Gus Dur embung kunaon takut mati cek deuna pae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan panjana geus bebeja mun ditanya cak Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya kita jadi presiden embung kesalahan tangga gua kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci Soeharto saya tidak benci Amin Rais tidak itu sudah gerak Allah tidak ada yang dibenci saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais segala kos gitu doang kan eta mah di setting di videokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di sorga eta kok kitu doang teh kuat aing mah aya tungtungan tah embungeun nya mah salamet nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah jakolot urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung zarah tapi Gus Dur terus bae datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikeun ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun eueuh nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah teu isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu konde be pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain leuleuh banget deuleu susu pan teu beres tah mah geus pas ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yuk deuleh tolol aduh teu beres ya pae la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama Masya Allah
datang ke akhir hayat di sana, datang ke kiamat. Setelah kiamat, wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh. Eueuh gunung. Eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta. Didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing kalau anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para anbiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama-ulama sholihin. Yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, anbiya geh kitu keneh para nabiin, iyalah para siddiqin, para syuhada, para sholihin, aulia-aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nyana mah hiji bae hayang meunang ridho Allah. Geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR, aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah. Nyana mah terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru katarajang ambalayah loba anu parargat loba. Terus di akhiratna engke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah, iya nu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan. Musyrikin teh nyaho jalan, kafirin, musyrikin, munafikin kabeh teh nyaho jalan. Termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teh nyaho jalan. Kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler, nu ti wetan ka kulon, ka kulon ti kulon ka wetan. Waktu ambalayah nyana silitanya di kabar sia kami mah kakulon heuy lain kakulon masar mah tuh wetan kulon aing geus si wetan teh kakulon ambalayah waktu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di dibul aing urang kidul cak nya di kaler cenah aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan ieu tapi anbiya mah dipanggil ku Gusti Allah, mursalin dipanggil, siddiqin, syuhada kitu keneh para aulia-aulia Allah kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yas'anuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun aya sa ieu mah mama kan anu keur ieu teu kagolkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yas'anuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur ieu asup kagolkar lo bawa mah atuh paingan poek mama sarua ieu ge mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aji urang ka mana aing ge puyeng puguh ieu teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ieu ka Golkar ulah ngomong ka kitu tolol aing keur bingung sia ngomong ka kitu tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat teh ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama Golkar. Aduh. Nah, iyalah datang ke masa.
para mursalin karena gawa ngadagoan ambia sidikin suhada aulia solihin tararenang ulama darariuk di hari kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di dunia na kasihan sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah kakuntil anak ya remeng-remeng menyak walisin ka kunti anak tah kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wah nyampikeun digaekeun da henteu jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu wali mah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing kernaon maneh tiis cenah cekeun ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis jasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing ba ditanya tiis sakiana di embel kiai nu ngridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakiana wali badak jeung sahabat ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah ilah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikari ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok geura onta dedetkeun kalian jarum moal asup onta kalian jarum lantaran onta mah gede yang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta kalian jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup kalian jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup kalian jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allahumma imma ontana dileutikeun diasupkeun kalian jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun kalian jarum moal asup sia kajen kumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu sarua datang ka onta asup kalian jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku mual na iya guys aku mual na asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum leutik iya guys sarua mual mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku mual-mualna kos mual asupna onta kalian jarum masyaallah bahasan la pohara jas
wa ghairu mungkin fakadzadulu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan disesih doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nya ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelo berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat ye cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh kata kiai cenah beliannya sih ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah boh cenah ya rugi aing atuh bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ya mah ye lurah pae misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel bukna digubiag gubiag engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna gedek ngancul jan deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu geus sia zina teu ngomong alo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah mano geus lalecet cenah kakarek lecet digubiag di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war aduh Gusti Allah eta kakarek lurah itu komo bangsa nah mau dicaritakeun pokoknya ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta anu 500 juta sapeting anu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teu nyawana naon mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls-Royce di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen hareudang teu sapira losmen itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunia menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan
Idinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih. Dimerekan disusuna di dia Indonesia, disusu dimerekan di dia Jepang. Oh, di dia India. Waduh, Amerika, Australia. Wow, udah. Siapa dengan cerita ti aing we nyahelanan lah. Masya Allah, lantak aing teu betah, itu sapas kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula. Dah, emang kumaha itu? Lalakon eta. Sahabat atuh eta du di hotel eta. Bow. Bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh. Bisnis ge jual beli senjata Adnan Kasogita nu sok di dieu. Bisnis ge bisnis minyak. Berbagai negara-negara. Bisnis ge geus lain bisnis butuh bangsa bisnis batu bara. Aduh bisnis emas, Mas Tono. Mutiara, Masya Allah. Orang mah kuari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000. Ambalaya dipakai ku urang saminggu bae di ambean bau bentak. Batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah. Lompat urang ka Jakarta, tunggu nanti pemainnya datang. Jol ti Australia, jol ti India, mawa nyana jamrut India, mawa nyana batu Australia, mawa nyana batu tiki itu berbagai negara. Anu ruby asli, ruby binur. Sebetulnya oka ruby binur kan. Kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir. Oh, datang tanya. Ieu nu leutik ieu 100 juta. Nu ieu 300 juta. Nu ieu 500 juta. Nu ieu 1M, nu ieu 2M. Atuh pan urang mun bisnis kos gitu bogo imah ge doyong. Ima keur carita bae di Jakarta teh kos kali itu bisnis teh. Kelas-kelas batu mutiara. Masya Allah lain lalagaan. Mun urang masih kene kurang puas kene we, nanti sebentar lagi telepon. Berbagai negara-negara. Urang mah tuh paling hebat Kalimantan. Ya. Paling hebat Batu Garut. Ya. Akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna. Tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu. Waduh luar biasa. Pohara. Wah, aya deui batu teh. Ieu batu lode, ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo. Angel ternyata tahunan. Ieu nu kerlep-kerlep ge ieu kali baja. Aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu. Maja teh kos itu teh. Maya maja. Ya Allah, diproduklah di luar negeri, kalimaya Australia, kalimaya India. Jol datang ka urang, kaliru urang. Oh, ieu kalimaya, ieu mah India. Oh, ieu mah kalimaya, oh ieu mah Australia. Ieu mah kalimaya, ieu mah Singapura. Dibuat sedemikian rupa. Asli nama di Maja, Masya Allah. Hayang sabaraha karung nyokot sia di ditu. Ambalaya di Maja bawa kurang ka dieu teh teuing seger lipat terus nyokot lah di luhur jalan. Tetep mahal nu aslina mah. Kalimaya nu aslina mah teu bisa dijual kituan bae, tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang, datang langsung ti India. Aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia, bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa, dibawa deui ka Jakarta. Nah tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentak mahal amat Kalimaya, neangan orang di Maja nu mahal aja atuh mahal bisa. Sia mana anak kamaja deui paling kebo aya di ditu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India dibuat. Urang ge moal nyaho, nu makena saha? Tuh nu makena SBY. Nyana geus kikieuan bae, oh ini cenah dari kali
gitu. Bohong nya makan bagus nu susah bae gembung makan nu jore atuh komonyana nu sugih. Mun saya macana sederhana cak Jokowi teh podol serok nu susah gembung makan nu jore atuh komonyana eta macana nyana makan nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf gembung makan nu jore atuh kitu bae sih ukuranana cenah nyana mah makan nu jore bae aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah ka bae ge hayang anu harurung harerang mun boga mah sakieu ge ngaji kok nu teu ngaji Jokowi irah mondok nanya teu kacaritakeun santren janyana mah eta mah ka urang bae kos kitu leugeuh ge engke korupsi teh bae atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi atuh kuari ge menteri-menteri nanggeus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong saya masuk aju kitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawwas sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagen lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeuleuan jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasurnya nama lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas diiskeun oh ieu teh is panaskeun masyaallah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugi man nu mantap ketika jadi gubernur embungeun tina kagubernuran ketika jadi menteri jangcina mah ngan saperiode deung tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang ngajueureun moal aya mun bisa mah kuari ge SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab lawan ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees aing di mana hees wah itu kasur tuh ngeunaheun beuh hudang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur majikan ngomong emang sare didinya hubung saya 2 tahun mah tadi poe cak jeung teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu barang di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbi geus incuan di dinya kaserlangan teu batak urang batu pae ge atuh sabodo lah Gusti tapi deleukeun bupati deleu gubernur deleu presiden lu mataknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podol serok lamun nya ge pusing sapreda tuh gantian nyuruh saya jante berarti kan dibalik pusing aya naon kitu bae sih hese-hese wah cenah kieu lain kos kitu kumaha emang kos kitu maker carita ka ngeunahan dunia boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah keur carita sare di handap amparanna nanggeus hese nyaritakeunna di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di nerakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana aduh indah jasa masya Allah cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau sono aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput teh ge seuneu berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teu kudu make selimut bintu pake bae ieu penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tina seuneu mangkani moal ieu moal make pake cak malaikat malih pahe sia ulah teu dipake disentak ku malaikat
penghormatan siap pakai waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan maka seuneu atau ambal aya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu maka selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan maka seuneu ngeunaheun haneut Masya Allah di amparan maka seuneu di luhur maka selimut seuneu tempat ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan sada di luhur make selimut sada titah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawara zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhirat na kumaha anu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mangambe ku ari ge ambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat seungit ambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeana zikir ngambean kaji penting rada bentek diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu kadituna walladzina amanu wallahu alam bissawab